Assalamualaikum sampurasun para sedulur kreatif. Abah bade promosi. Nah, bedog ke para kolektor anu hobi kana golok. Nah, golok bule mangga bule pul tanduk siap menerima berbagai macam bentuk, ukuran, sarang motif. Di antawisna rupi-rupi aya pul tanduk, di antawisna pul tanduk kuning bule aya pul tanduk hidung. Teras aya pul kayu rupi-rupi aya ukir macan tenaga seueur mah anu bade ngagaleuh mangga tiasa seluruh Indonesia insyaallah amanah. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup di pikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan, teu sepanjangan datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar. Salawasna kudu syukur kanu maha agung. Aye. Bapak teh ngarerewas wae. Kenaon, Bah? Ieu mah ringan biasa bari ngadawu. Lain abi eta Cimatur teh Abah gini. Kunaon? Apa mah goblok ih. Kunaon? Abi di itu di arudag ku awewe. Nya cek Abah Heeh, na. bener di udangna mah, Bah. Tapi lain bogoh. Kumaha? Keuleuh. Maneh mah ye, makana make otak. Piraku awe diketepel atuh da basa gede peureub batuna. Ya salah abi mah otakna di dia kudu di dia bener. Heeh, make otak. Jadi enak eueuh nu hayangan pisan. Keun mah eueuh nu hayangan teh lagi gitu. Iya, abah mah ada banyak ada piraku atuh ceng. Apa diketepel kawas manuk piit sama. Ya ada sugan teh gitu ai kolot mah sok naon saucap di atas seduh metu teh geuningan. Baba bisa Bisa ya mah geuningan tetayan. Geus ka mana maneh? Ini deui Bang, jangan jimat di guru anu ampuh. Beunang. Kemana aduh? Rencana ya. Jauh di aduh. Kemana nyaran guru nih? Yang ke awewe payu. Tepat tuh ayo lompang teh. Punten jang, aduh, punten ada teh. Rusuh ya teh jang. Jang, bade itu maros. Kumaha?
langkah si Abah tuh. Abah anu mana kan? Si Abah kok anu sakti mandraguna sebenarnya mah terus kakoncara we pokona mah. Kamuan seueur ginian si Abah teh di teh. Atuh anu manawi nu ulina Abah paling eta bumina. Abi gaduh Abah teh. Tah. Teu sakti dah. Banget. Si atuh mah tepangan manawi aya sepupu sutarang gitu nya. Kali mana bumina? Di dieu teh lah tetep beda. Tah nuturkeun jalan ieu Kang. Oh, jalan dia nya. Nuhun. Oh, mohon. Pas kayak pami aya jurang ajeng kan nya. Atuh si Ujang mangeuningan kalahkan tah. Maot ka abi teh. Padahal yang teh Kang teh. Hoyong teh dugi ka bumi si Abah. Oh. Kumaha kita capek abi teh enyin-enyin teh. Hoyong ditunjukkeun jalanan. Kumaha tah. Bingung jalanna bunga seueur. Buat belok. Oh, mohon. Sudah kehidupan ini. Oh, asal jangan belok ke hati aku aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapunten Abah. Punten itu bade tumaros. Mangga. Saur nama cerita aya si Abah-abah anu sakti mandraguna tak abi teh bade nyanong ka bumina. Ieu sareng Abah teh laras sanes. Muhun ieu. Pokona mah ti Sabang dugi ka Merauke apaleun Abah sakti. Sok calik-calik jang. Tuh. Mohon atuh, mohon Bah. Mangga. Oke. Aya pikir saeun naon Ujang teh ka dieu. Nati mana? Domeh abi teh kieu Bah. Aya kapayogian abi teh. Abdi kalarasan ti palihan itu Bah, pokona tebi lah. Ka dieu ogenan mapah kirang langkung tadi teh. Ti enying-enying. Bedul, Ujang. Ti isuk-isuk lempang. Ayeuna teh geus arek burit. Allahu Akbar. Mohon pogobah duh di itu papa ka dieu buhan geuningan ka dieu mah ieu nya leuweung bake kotan kieu nih. Teu aya angkot-angkot acan komo ojek ieu duh jeung kaparega tuh Bah cangkeung. Sopan eta ka Abah. Astagfirullahaladzim. Punten astagfirullahaladzim. Silap deui Bah duh punten. Nya wayahna cu. Di dieu mah lembur teu belegedegan keneh. Leuweung teu maung cing kodomang, bagong cing suruduk wayahna bisi. Engke aya antek di jalan bisa ditabrak bagong atau napi dipegat maung. Wayahna kudu lumpat. Tah, aya nama Abah rek nanya. Ujang ka dieu teh aya pikir saeun naon? Dumeh kieu Bah abi teh mohon gaduh pamaksadan abi teh gaduh hoyong pangalikeun parabot. Sabarna cenah Abah teh sakti gitu. Anu tos ieu mah cenah tos kaange gitu Bah. Lah, masalah parabot gampang. Abah, gampang. Mana parabotna ningali? Iya ya Bah. Iya pugubah lah gaduh cocokan ieu teh sawarna mah cenah lah minangka nama antik tapi duka ieu teh Bah manawi kitu tah hoyong rada di sawarna mah aya hodaman pami aya hodaman hoyong di hodaman deui kitu Bah. Nah Kayak uang tingali ku Abahnya. Halus kieu Jang euy. Sok Ujang di dieu Jang. aduh Teh asa rada berat Jang. berat naon Abah? Berat mukana tuh teos. Semua Abah teh sakti sok cing Iya, Cak. cobian deui. Yang ditiup Bah. Jang. Eta mah ieu parabot teh sanes ieu non teh sanes lilin eta mah kawas naon wae Abah mah ditiupan. Cicing ngomong Abah we. Oh, mohon atuh. Jangan wae kolot ah. Halus Jang ieu. Duh, Cek saha butut bari ge mata hoyong ningali ka Abah teh heun di hodaman deui teh Iya. tah sok cing manawi gitu. ya kayak ku Abah wang ieu lah. Kayak Abah mah naros heula. Ai Ujang teh weton teh dinten naon? Weton teh naon ya Bah? Weton teh wedal.
Oh, manawi teh beton. Atau beda deui eta mah. Sugan teh beton, oh weton teh wedang. Hari kelahiran. Oh, poe. hari kelahiran, Heeh. poe kelahiran. Abi teh bah dilahirkeun teh sabeuna mah saurupun emak teh kapungkur teh Rebo namun jam 12 langkung sadetik eta lebatna kana dinten naon bah? Tunat meni di sebut sadetik mah. Atuh geus teh ridokeun silih ridokeun nu sadetik mah. Hah, Reka rebo reka kemis, berarti rebo. Rebo. Heeh. Oh, mohon atuh ari kitu mah barainten lah. Kumaha saena we bah? Iya. Rebo. Rebo teh daun, Daun naon bah? daun nangka. Sugan teh daun ieu naon teh? Daun pulus nu ateu bah. Eta mah teu ngeunaheun di Jogedan. Daun pulus mah. Oh, nya. Rebo teh daun. Daun teh sumber kahuripan. Kahuripan jeung kahirupan. Halus yang nya. Oke. Ku abah wang ieu heula. Nyesep atuh bah, nyesep. Kitu atuh mun tita tadi. Mohon sok. Sampai jang. Mohon mangga. Karunya mah nyeun wae teh kos diplom. Kehet goblok eueuhan. Oh, ayaan mah da tadi mah asa ayaan Teu keneh. nyopan ka abah teh. Nah, abah ge boga gumading. Ya atuh nu aya wae bah lah. Ya, Bah. Babet ge nggak ditutup. Engke meser deui bah, meser deui engke. Siap. Sareng kieu bah abi teh nyalah panginten hoyong gaduh pamaksadan teh hoyong kange kahirupan we kitu panginten bah. Dorong doana we intina mah kitu panginten bah. Insyaallah. Insyaallah. Jangan enak cai. Cai naon bah? Cai kompol. Cai herang. Oh, cai herang. Kek manawi asana mah asa nyanak gitu mah. Nyanak aya bah tilas wios. Wios ya. Bersih dah bah Oh, sehat. Aduh. Itu teh bese. Cek corona henteu. Ih, amit terlebih kendi ya Allah. Bade di kumaha teh bah? Dibura, dijampe atuh, apa rek dibekalin. Mohon ya tuh. Cing umah abah we nyanyahonan wae. Ah, Mohon. Ada yang di Ciduhan bah. ai beuki mah arek. Infeksi ka abina nih. Da gogog infeksi. Cing. Lemar aing lemar manang sajroning inten blak yang hunyar ngalahun bulan. Tangah kana terang baga aing tungkul kana cungcurung aing. Cungcurungan aing. Tah, yang ujang wayahna ieu tambahan cai. Ujang kudu ngala cai 7 muara. 7 muara bah. Heeh. Wayahna daek teu daek kudu. Oh, mohon terus kumaha deui bah? Terus nu wajib teh kudu maling cangcut anu parawan. Kayak nanti kana maling cangcut bah. Kumaha abah we nyahonan wae ah. Mohon. Ya, kade nu parawan. Mohon. Ini abi tidak asna parawan bah. Maknya ini parawan ah. Ulah dipake banyo ieu mah. Kayak camal ieu, camal. Mohon. Udah ngejampean capek-capek. Tak ieu nama kitu meureunnan kade. Cangcut nu parawan. Cangcut nu parawan. Tong salah kade. Cai 7 muara. Muaranya. Dicampurkeun ka dieu. Ya. Mohon. Tang ke ku ujang dieueut sadinten atuh satutupna we satutup botol ieu. Oh, henteu sadinten 3 kali kawas ti dokter. Henteu engke teh murus nyeri beuteung loba teuing mah. Oh, mohon. Tah kitu nya. Meureun sok ayeuna ujang ngan kade ulah dipake caliwura. Ieu pusaka ulah dipake caliwura nya. Omat abah mah. Yen di langit teh masih aya langit sing ingat abah mah papadon ulah pake kuda kade kecuali pake tutulung Mohon. bisi aya dulur atau batur anu dibegal tulungan ieu pesatkeun bedog ieu ti kajauhan ge nepi Oh, nya mohon. Eta teh janten nu aya hodam dina ieu paintanya bahnya. nya Oh, nu aya hodamna ieu mohon. masing 7 meter ge dipesatkeun nepi ka ditu Oh, incer dikeker henteu bah. heuh dikeker nya meureun sok kitu en mau ujang geramulang karunya beureunan jauh
di Balumpang berenang sok kade di jalanan. Alhamdulillah atuh hatur nuhun pisan ieu nyabahnya. Nya. Panginten mudah-mudahan sing manfaat Kang Abi nyabahnya. Amin. Nuhun. Hatur nuhun pisan panginten. Aduh, Sami-sami. tos ngawagal kana waktos Abah pangintennya. Aduh. Teuing. Da abah mah geus kieu gawean ajang. Mohon. Nggak Tos poe ge sok loba ka dieu ngacocor Oh, gitu. mohon, Ngantri. tos lami nya Abah teh ieu teh. Wah, abah mah ti baheula ajang. Mohon. Sok ka dieu teh anu gering segala anu kasamet. Oh. Abah mah segala lah. Anu ayan Nuti- osok ka dieu tah Abah nu ayan. Ambeyan ayan. Bung gila. Oh, mohon dae. Ya. Tah tuh kitu panginten nyabahnya ieu ku Ya. abi panginten caina di Bantun ieu hatur nuhun parantos damalkeun aduh teh nyabahnya Nyakeun. Da sing abah mah sehat kudu abah amin. sing panjang wiswana Nya. panginten gitu ingin ngarepotkeun ka batur bah Baba heureui wae ah. punten bahnya aduh Kade ulah kitu ka pun guru teh. punten nyabah ieu atuh lah punten Naon? ieu etang-etang kayak Ulah, ulah ulah jang. eh Ulah jang. Kang- Ulah. Kang- Abah Marido. mohon Ya tum ditelas-telas teuing deh. etang-etang kayak meser monyet abah Astagfirullahaladzim. Nya kan atuh. kitanya Jejak kalau orang kasih hatur nuhun. Padahal mah Abah Marido ya. da abi ge bah eta ge rido sakitu teh Ya, hatur nuhun pisan Ya. abi bade langsung Ya, aja ya, sok atuh kadenya di jalannya. Ya. amin iya bade teras Ya, sok. assalamualaikum bah Waalaikumsalam. Modal bacot ngabohong aya. Ya, zaman kiwari katipu keneh. Dipirit heula. Allahu Akbar. 2000. Abah ngerebak isu jeder nepi ka beurang jeder. Aing gagal. Musingkeun ah.